Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Areupeun gumilar tuluy ngodomang lalaunan. Tapi daya pangpung anu sada ngabeletek, daya dangdaunan anu ngorosak, malah teu oyag-oyag acan. Matana terus disorotkeun kawas anu muncereng ka gumilar. Kulitna coreleng, buntutna ngagebay panjang semu nyantel tungtungna. Malika gumilar bari salawak nembongkeun rangetengna huntu jeung sihung anu lalencog. Cembong tina tarang kana palabah irungna, ngagedat gurat hideung melas melinanyeur. Eueuh geuning si coklat, gerentas gumilar anu harita manehna henteu mundur. Henteu nyalingker kana tatangkalan, tapi ngajega dinu lega panonna dipencerongkeun kana mata si coklat. Cek dongeng akina cenah maung anu kacidagalakna geus sababaraha kali geus ngaganggu pangeusi kontrak. Tapi sakitu dikepung tara beunang wae. Sarua coklat, baju sia jeung baju aing ye deleukeun sarua beragadal we gumilar muka kampret hideungna. Hek disampaikeun kana tak-takna, breh bajuna loreng belang sarua pisan jeung belang nasi coklat anu aya hareupeunana. Gaur maung teh disadar milar dina enggoning yang hareupan musuhna. Beleg-begna kalangkang tatangkalan anu oyag boh dauna, boh dahana, anu teureun-eureun moyeg ka tebak angin. Hal ieu teh hiji kabingungan pikeun si coklat dina nitenan gerakan anu jai lawan. Manehna mineng katipu ku dedeuleunana. Disangkana musih teh rek gerak ka kenca padahal mah kakatuhu. Kaharti kitu mah sanajan mata si coklat kacila sekeutna, tapi tetep manehna teu bisa ngungkulan gerak kena kalangkang anu aroyag ketebak angin. Waktu gumilar ngakorempal labuh lantaran nincak batu buleud. Ku saliwat mah geus tangtu gumilar teh ngan ukur semet dinya riwayatna. Kuku-kuku nasi coklat anu geus ronghok moal tengah kabras kana beuteungna. Tapi baraya geus kitu kersaning pangeran. Masih kudu manjangkeun lalakon gumilar pikeun gumelar di alam pawenangan. Bareng jeung gelebugna angin anu ngoyageun tatangkalan robah kakatuhu. Sakilat gumilar ngakorentel ka kenca peuleungeun katuhuna ngapabuk kana kekemplong si coklat anu ngarekeb tempat kosong. Si coklat sajabana katipu teh tulang igana karasa asa potong balukar tengeulan kepang. Manehna ngajaul ka tukang bari ngaluarkeun sora anu matak nyentarkeun hate. Ngagaul bari gigi deug huluna anu saterusna ngakerem nembongkeun amarahna. Lain masuk reka binasa coklat. Kaula ngasakadar ngabela diri. Lamun teu kitu kaula meureun anu bakal disasaak, malah bakal jadi eusi peujit Andika meureun. Gumilar anu harita geus nangtung deui ngacegak ngawangun kuda-kuda. Leungeun katuhuna nyilang dina dada pasangan purak saged ngadago datangna deui panalejang lawan. Gaur si coklat kagaur deui. Sorana matak euneur leuweung.
gebay ngobahkeun awakna. Dibatek sapanjangna ngalampayat samu melengkung bari huluna dirempotkeun ka tukang. Jelas hal ieu teh ngagamarkeun pasangan anu rek narajang. Mun bisa dihartikeun mah manehna teh teu percaya kana caritaan Gumilar anu jadi musuhna. Memang Coklat kaula teu boga maksud binasa. Gumilar ngajawab maparan atau maparah gauna si Coklat. Lamun kaula butuh nyawa Andika, ditali oge beuteung Andika geus tangtu budak badil Coklat. Tapi ya aing si Wijana ye. Seke seler Siliwangi taya turunan munur nyang hareupan musuh. Moal ngejat nyang hareupan lawan. Ngan lamun Andika rek binasa, rek hianat ka kaula. Kapaksa Andika bakal ngarasakeun ieu. Lamun kaula butuh nyawa Andika, titali oge beuteung Andika geus tangtu budak badil teuwih ti heula awakna kapabuk ku hiukna angin nu dilantarankeun ku gerakan si Coklat. Sakiceup manehna dongkong ngalepkeun sirah jeung awakna bari ngarobah kuda-kudana. Hiuk jahuk beuteung si Coklat anu keur ngalayang teh ditumuk dina gerakan ajul gedang. Awak si Coklat kibeg anu saterusna ngakedebut lagrag. Sak ngaronjang rek nyakar beungeut Gumilar atuh Gumilar rikat nakis bari nyangigir nyerong. Hiuk ngasupkeun jurus ka hiji Cimande warahan Kiparta anu diwangun ku gerak Kipu Orainoto. Tapi si Coklat kagerakeun cakarna rek ngarames panonjok Gumilar. Ngan bae gerakanana teu bisa ngimbangan gerakan Gumilar anu teu beda we ti orai maco. Anu antukna si Coklat kacaul ka tukang bari ngakaur lantaran katotok pisan iga burungna. Kawasna bae amarah eta maung beuki ngagugudug. Manehna ngagereng ngaluarkeun si mana. Dibarengan ku sorot matana anu moncorong, gerakanana ayeuna mah maju ka hareup teu ngulincing kawas tadi saperti rek ngabongohan, tapi terang-terangan rek narajang ti hareup. Sima aing sima maung seke seler Siliwangi moal keun aku sahaya Coklat. Gumilar bari ngakejrig neng rageun sukuna kana taneuh 3 kali. Si Coklat narenjang panyangkana mah meureun maneh radek li tarajang bari ngarempod teu anta parah diseak we narajang. Gumilar rikatna geser ka kenca bari ngababukeun leungeunna kana suku hareup musuhna. Bareng jeung eta hiuk jebrot dampal sukuna ngahancana kana kekemplong. Si Coklat kibeg deui ngagebut kana taneuh gurimpal malik. Seak ngaronjang deui tapi Gumilar rikat cingkrak dina gerakan hap-hapinda. Panarajang si Coklat poos sakila dengan Gumilar ngahancam musuh. Si Coklat ngagaur bari malik ngaronjang rek nyakar beheung. Gumilar haita cingkrak deui bari ngirimkeun tajongan sapu jagat kana kekemplong. Tapi si Coklat memang benar-benar kuat baraya. Sakitu geus ngagedebut teh rikat manehna ngarontok ngan poos deui we lantaran Gumilar kaburu ngalegot dina gerakan kalakai murag ka tebat angin. Bari ngasupkeun panonjokna kana kekemplong dina gerakan lanak nobros gunung. Anu antukna si Coklat raja leuweung teh anu geus kakoncarana ngagaur ngejat lumpat ka jero leuweung rumasa ka Titih Pangarti teu bisa nandingan wawasen Gumilar anu jai lawana. Gumilar ngarenghap napasna ngahegak urut bieu musatkeun tanagana ngasupkeun panonjok dina gerakan lanak nobros gunung. Sedeng kesangna najan bener harita teh
peting tetap magaraja gue wasahan banget nah komo dina tonggong nak mah meni cipruk keur mah deui bajuna tina kulit sato bolong koktan teu nyerap kesang deui rupana geus sono hayang geura papanggih da ieu aki empi ngan ngahalangan wae paribahasakeun ke geus rineh ari rek mabur moal bebeja teu nyaho di mana-mana na deui dasar jauh nakal jeung karunya deui kaki empi ari ditinggalkeun mah isukan mah dek balik we ka Cipacing aki empi rek diajakan manggihan abah jeung emah pira kusugan ari aing maksa mah teu daekeun tapi gumilar ngaradak ngarahu semu ngahegak ari jajantung deg-degan kawas anu manggih kaluas manehna ngaradak inget ka Nya Arum anu dihenteu-henteu oge geus masket dina atina dedeg pangadegna salawasna ngalangkang dina kongkolak panon teu bisa dipopohokeun ras kana kajadian tali beurang kadenge keneh ucap-ucapan Nya Arum anu matak ting celekit kana ati lir anu dicocogan ku jarum beak-beak ngusir ka manehna satrabar nyebutkeun lalaki jejerih leutik burih pedah manehna taya pisan belana waktu kiraksa dihina-hina sarta alaman disiksa rumasa aing teh puguh tuhon teuing kaki uhi ceukeureun teh sate gumilar ngadadak kadenge sora ribut di gileunana gebeg gumilar asa aya nu ngagebah hatena anu keur anteng noroweco eureun kagarwahkeun ku dedenganana manehna ngarandeug ngadedengekeun tetela sora monyet jejerewetan ti jeleuweung kunyu keur ocon meureunanya gerentesna bari jung rek init tapi ngadadak sukuna geus dilengkahkeun teh ditarik deui lantaran di sagigeulin sora monyet anu jejerewetan teh kadenge aya sora anu ngagereng teu beda we ti sora si coklat tadi waktu galungan jeung manehna anu ngagereng beuki tarik atuh anu jejerewetan beuki rosa tapi manehna tapi anehna teh sorana kadenge dihanap kapan ari monyet pembiasana oge di luhur sakilat bray dina pikiranana pasti eta monyet teh lain keur ocon tapi tangtu keur nyang hareupan musuhna atawa sakurang-kurangan nyang hareupan ancaman ti hiji musuh anu rek kabinasa da kadengena kawasora anu ceurik ras kana ulin pamonyet warahan ti akina nyaeta mangsal hapi jorojoy aya hati hayang ngabandingkeun jeung gerakan monyet anu sabenerna ulah-ulah tangtu bakal leuwih hebat sarta leuwih sampurna tibatan anu dilakukeun ku manusia teu panjang dipikir cilong we gumilar luncat kana catang kencaeunana cilong ngaluncatan kamalir anu misahkeun kuta jeung sisi leuweung breh katempo catang-catang pasolengkrah lain kai rungkad tapi ngahaja menang nuaran nganu teu kaharti teh naha diarantep kawas kitu catang-catang teh geus nahun karasa gasrukna kana suku leueur lantaran geus rukutan malah geus barodas ting parentung rupa-rupa supa jeleng gumilar luncat gigireun catang teu matak susah dataman ada tuman di lemurna lulumpatan di pasir pangulinan waktu keur sok jeung si pasar anjing kukutanana
sarta kalawan teu dihaja manehna jadi ingat kasih pasar anu geus dibinasa ku Bahdira. Pasar mun maneh aya keneh mameureun moal keung teuing hirup teh. Jeleng deui Gumilar luncat kana hiji catang anu kacida gedena. Ngajengjen heula sakedeung nyidikeun datangna salat lebah mana-manana. Lantaran ayeuna mah beuki atla tetela kana sora anu ngagereng beuki apal. Geus moal salah deui eta teh sora si coklat. Gumilar nangtung bari tumpat tempo. Geus kanyahoan sora anu ngagereng teh aya di hareupeunana belah katuhu. Tacan wani nyampeurkeun lantaran bisi ngagerewahkeun. Jeleng deui kana catang anu ngagoler hareupeunana. Reet ka belah katuhu aya tunggul rada jangkung. Ka jeleng mahna luncat ka lebah dinya, breh bae di hareupeunana kabireungeuh dina renyem-renyem caangna bulan aya anu ngadungkuk coreleng. Si horeng hiji maung sancang keur nagog baraya podga ieu. Suku hareupna teu ngopepang. Masya Allah tetela keur ngaheureuyan hiji monyet anu geus nyempod kana catang kairungkad. Kawasna samemeh ditekuk teh diheureuyan heula dibawa ulin atawa memang rada heseun lantaran eta monyet kahalangan ku catang. Bari garang-garang nemongkeun huntu anu lancip seukeut. Sakitu geus kokoceakan teh, jongjon we monyet teh dibawa ulin. Lamun sakalieuna nakis teu asa-asa, kaprot we cabok bari disontrol ku bangusna anu cowau. Coklat Gumilar ngagorowok bari luncat. Geus teu asa-asa deui eta maung teh si coklat musuhna anu tadi galungan jeung manehna. Bareng jeung ngahiukna dampal suku Gumilar rek kahanca kekemplong. Si coklat malika tukang nyaho yen dirina aya anu rek nandasa. Saweme suku Gumilar datang si coklat geus ngagorentel ieu pisan anu ngaranna gerakan mau ngagorentel anu kacida matak bahayana. Gumilar memang geus ngarti lantaran geus diwarah ku Mang Dekong kumaha ampuhna gerak tipu dina posisi saperti kitu. Jaba ieu mah disampakeun ku kuku-kuku anu bakal ngawawajet kulit jeung dagingna. Anu mata Gumilar teh eleh rikat ngagentak maehna nalik di sukuna jeleng luncat sababaraha meter. Burengkal si coklat hudang ngadagong atawa ngadangong bari ngagereng ka anu nyar datang. Teu kapalingan yen ieu manusa teh musuhna tadi anu lain bantak-bantrakeun. Atuh Gumilar memang bener sangkana yen ieu si coklat iatna taki-taki. Sanunya si coklat ngajak padungdung deui. Tapi sanajan bener si coklat teh sato, ari kanyeri mah boga puguh tadi oge geus ngarasa jejeurih ningang Gumilar nu keur ngajaga di baju loreng kulit sapada harita.